Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala ngadawuh dina surat Al-Insyiqaq anu berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim la tarkabunna tobaqon al-tobaq. Nuhartosna wallahu a'lam bimuradi bidalik. Latar kabunna yakin bakal tersusun nyaan aranjeun tobakon dina hiji kaayaan antobakin sabada kaayaan anu sanes. Eta teh surat Al-Insyiqaq duka ayat sabaraha hilap deui. Sateacana Allah sumpah. Teras eta jawab sumpahna latar kabunna tobakon al-tobak, bahwa manusia we aranjeun teh saur Allah latar kabunna khusus we ka manusia aranjeun bakal tersusun dina hiji tingkah sabada tingkah anu sanes dina hartos khususna mah manusia dari waktu ke waktu teh kaayaanana teh bakal benten-benten. Dari waktu ke waktu khususna manusia kaayaanana bakal benten-benten. So urang buktoskeun ngabuktoskeun surat Al-Insyiqaq latar kabunna tobakon al-tobak. Upami manusia nuju dilebet patuangan ibuna keneh disebatna naon? Janin. Dari waktu ke waktu eta janin cariosna singkat cerita salapan sasi dilebet patuangan anu janten ibuna kaluar weh lahir. Cike orok namina naon eta pan dilebet patuangan mah namina teh naon? Janin. Upami tos kaluar tina lebet patuangan namina teh orok, bayi, tiplun bahasa Arabna teh. Upami janin masih keneh dilebet patuangan ibu, janin teh hartosna tertutup. Margi manusia selama masih dilebet patuangan ibuna katutupan kunaon? Ku patuangan ibuna disebat we janin. Janin teh hartosna teh katutupan. Lahir, ari lahir teh naon? Dohir lahir teh. Lahir teh naon cenah? Dohir ai dohir teh nemrak sabab upami manusia parantos dilahirkeun kuno janten ibuna nemrak ayeuna mah henteu naon? Henteu tertutup deui. Tukan benten saur Allah manusia teh bakal tersusun tina hiji kaayaan sabada kaayaan sanes. Asal nama keayaan manusia teh dina lebet patuangan ibuna, ayeuna mah eta manusia teh tos naon? Kaluar tina patuangan ibuna. Namina teh bahasa Arabna teh tiplun atanapi sobiyun sobiyatun.
Itu kaayaan anak anu kadua. Saterasna wabak dal bulug, upami eta manusia parantos dewasa, maka nami nate sanes tiplun deui, sanes budak deui, tapi nami nate pata teh pamuda. Tuh benten deui kaayaan budak alit sinareng budak atanapi sinareng pamuda. Kan saur Allah teh gitu. Baheula mah urang teh alit tuluy ngalaman janten pamuda, lamun istri pamudi. Saterasna upami eta manusia teh yuswana parantos 30 tahun, maka nami nate bahasa Arab nate kahlun. Naon bahasa urangna kahlun teh nya 30 tahun we memeh 40 tahun. Naon bahasa Sunda nate nami nate? Naonnya? Aya anu uninga. Kapanan sateuacan baleg nami nate budak. Saatos baleg, saatos dewasa ngaranna teh pamuda pamudi. Tuluy saatos 30 tahun bahasa Arab nate memeh 40 tahun bahasa Arab nate nami nate kahlun. Duka naon bahasa urang nate teh? Hah? Kudu parawan wae da. Anu tos 30 tahun teh aya anu naon? Nu tos kawin gitu nya. Tah eta meureunan. Duka naon namina teh nya? Tah eta teh benten-benten Bu. Watak keadaan manusia teh tina usia teh bakal benten. Lamun budak mah kieu watakna teh upami tos baleg mah jadi pamuda pamudi kieu nya watakna teh benten bakal benten. Tah teras upami tos 30 tahun kieu watakna teh bakal ngabentenan. Tak saur Allah teh kitu. Kaayaan manusia teh robah benten saur dina Quran oge. Nah saterasna upami eta manusia tos yuswa 40 tahun nami nateh syekh cenah. 40 tahun kaluhur mah nami nateh sayhun. Di dia tos 40 tahunnya sadayana oge jigana teh hadirin wal hadirat manya tah eta teh tos kenging predikat syekh kolot atau syekh teh hartina teh tos saya dugi ka dinya tos 40 tahun dugi ka maot mah teu aya deui gelar janten upami para hadirin wal hadirat sadayana parantos langkung 40 tahun yuswana maka parantos kenging gelar syekh kolot eta teh. Makana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat janten rasul teh ketika yuswa parantos 40 tahun. Sabab menurut penelitian mah para ahli satu acan yuswa 40 tahun mah acan kolot eta teh. Nabi Muhammad ogen satu acan yuswa 40 tahun mah teu acan janten nabi, teu acan janten rasul, teu acan diangkat. Nah, itu cenahnya manusia teh diri pribadi manusia ogen kaayaanana benten sugan urang teh anger we
Padahal mah misalna teh jumenang di alam dunia teh parantos 50 tahun tos 60 tahun anger we jika budak teu anger eta ngarobihan bakal naon hariput kumaha cenah dina surat Yasin waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi apalah tak gitu kan sing sajalmi anu ku Allah teras-terasan dipasihan umur dipanjangkan umur maka Allah bakal naon bakal mengembalikan kondisi fisik eta jalma karena kelemahan janten Yuswa beki kolot melebihi 40 tahun eta teh bakal kurang kondisi fisik kurang teh sanes bakal beki jag-jag tapi bakal beki lemah. Saur Allah itu janji Allah dina Quran. Benten sareng di mana ibu bapak? Saurna benten sareng di surga. Di surga mah masing lami umur calik di surga anger we kitu moal nolotan anger we sakitu cenah. Sekitar yuswa 32 tahun 35 tahunan di surga mah. Teras we sakitu we moal naon? Moal jadi pewat moal benten sinareng di dunya. Di surga teh kitu we saukuran kitu we. Oke, upami aya murang kali di dunia nama eta jalmi teh jumenangna teh dugi ka 4 tahun tos pupus misalna teh. Pek lebat surga jantan ahli surga ta eta si murang kali anu pupusna 4 tahun teh di surga mah bakal jadi sekitar 32 tahunan we. Jadi robi. Seterusna aya nini-nini atanapi aki-aki maot. Tos peot, tos bongkoknya. Tak engke mah upami lebet ka surga, moal peot, moal bongkok bakal sager deui saukuran yuswa 32 tahun 35 tahunan. Mata ketika Nabi heureuina Nabi anu sanes bohong Nabi mah osok Nabi heureuy osok tapi heureuina Nabi mah tara naon tara bohong benten sareng heureuy jalmi biasa model urang moal rame cenah heureuina lamun teu naon teu make bohong ta Nabi mah heureuy osok tapi tara naon tara dicampuran ku bohong sepacam aya nini-nini naroskeun ari cenah di surga bakal aya nini-nini moal cenah saur Nabi teh di surga mah moal aya naon moal aya nini eta teh Nabi teh heureuy anggapan eta anu naros ka Nabi mah setiap jalmi anu di dunia na ngalaman umur panjang sehingga janten nini moal arasup surga cenah anggapan eta si nini mah dugi ka eta nini teh nangis ku pedah Nabi nyarioskeun di surga mah moal aya nini padahal mah muhun daleres di surga teh anu tadi na di dunia na ngalaman nini upami baktos janten ahli surga mah bakal kembali ngorak deui tak Nabi teh heureuy tapi teu naon teu dicampuran ku kabohongan tanu mata sae nama teu kenging seueur nyarios teu kenging seueur berbicara sabab man kasuro kalamuhu kasuro sakotuhu sing saha jalmi anu seueur nyarios
maka bakal loba ti soledat, loba teuing nyarios, maka bakal seueur ti kosewat lisan. Baik itu nyariosna bakal dicampuran ku kabohongan da ngarah resep. Dicampur we ku naon? Ku dongeng da ngarah resepkeun batur. Ta eta teh saena mah sinareng ieu mah teu kenging. Numata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pidato teh atanapi ceramah, bahasa Arabna teh khutbah. Ari khutbah teh pidato, hartina teh ceramah. Ceramah teh atanapi khutbah kudu kasirun. Kudu naon? Kudu kasirun, kudu qalilun, kudu saalit cenah. Ceramah teh anu diobrolkeun teh kudu naon cenah? Kudu saalit bukur gitu tanya. Kudu saalit nu diucapkeun tapi maknana kedah luas. Teu kenging loba diobrolkeun ari maknana saeutik eta-eta keneh gitu. Lebar tanaga lamun di bahasa Sundakeun mah. Hayo we naon? Loba ngomong ari eusina naon gitu. Kosong kan lebar tanaga, ai dari tanaga mah terkuras ku loba ngomong teh. Ari eusina teu ayaan. Nah, tanu mata dina khutbah, dina ceramah disunatkeun teu kenging loba ngomong cenah alusna mah. Tapi kudu saalit pembicaraan maknana luas. Kudu tiasa kitu. Tos tajanten kadinya nya. Sami dina kahirupan sapopoe ogen urang teh teu kenging seueur carios, kecuali cariosan urang teh manfaat sanes pidorakaeun nya. Ari nyarios salit mah danamina ge jalmi teu meuli cenah bahasa mah eta mah wajar. Teu kenging seueur naon anu diobrolkeun ka ditu ka dieu. Matak sok aya paribahasa diam itu adalah emas cenah. Daripada loba bicara, banyak bicara, matak cilaka. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir palyakul khairan aw liyasmut. Sing saha jalma anu ngaku iman ka Allah jeung ngaku iman kana poe kiamat, maka pek berbicara nu hade tapi asalkeun bicarana. Lamun teu bisa bicara anu hade palyasmut, mending keneh repeh. Kitu cenah. Kembali deui kana judul nu pertama bahwa keadaan manusia teh benten teu anger gitu nya. Budak orok heula, budak tuluy jadi pamuda pamitas baleg, tuluy janten tos 30 tahun disebut nate kahlun dukanawan bahasa Sundana. Teras tos 40 tahun kakarek disebut kolot atanapi bahasa Arab nate syekh cenah. Eta mah syekh menurut usia. Aya deui ibu-ibu bapak-bapak semua yang ada di sini, syekh menurut istilah nyaeta syekh menurut istilah mah man balago rutbata ahlil padli walau sobian. Syekh menurut istilah sok nguping dengan Syekh naon? Syekh Abdul Muhyi, terus Syekh Abdul Qadir Al-Jae Lani dan yang lainnya lah seueurnya. Ta eta mah Syekh di dinya mah lain Syekh bimakna kolot di dinya mah. Tapi
Syekh bimakna jalmi anu dugi kana martabat ahli unggul. Unggul dina ilmuna, unggul dina ibadah sinareng takwana, eta disebut syekh. Ngeun ulah cek sorangan disebut syekh teh. Cek saha atuh? Cek realita we, cek kanyataan teu kudu di aku. Aku adalah Syekh Asep misalnya. Cek tapi tong di aku. Kieu we, setiap jalmi anu elmuna luhur nya, elmuna seueur, katakwaan ka Allahna oke sami luhur gitu nanya, kaimanana luhur ka Allah teh, tah eta jalmi nu kitu disebut syekh. Sok sanajan alit keneh cenah. Sok sanajan naon? Alit keneh, ngora keneh, tapi elmuna luhur eta budak alit teh, budak ngora teh, katakwaan ka Allahna saya pisan, kaimananana saya pisan. Cek saha saya teh lain cek sorangan, cek kanya taanana we kitu. Tanu kitu teh namina naon? Syekh. Syekh cek istilah, sanes syekh cek usia. Eta tanya pamugi we urang sadayana sing dipaparin kaunggulan dina ilmu, dina iman, dina ibadah, dina katakwaan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah anu nganilaina mas serahkeun we ka Allah Subhanahu wa ta'ala, teu kenging ngaku lah. Anu salajeng nama nyaeta makna anu kadua latar kabunna tobakon al tobak, bahwa khususna wa ieu mah urang ngabahas urang jalmi nyaeta keadaan manusia teh dari waktu ke waktu itu kacida bentena. Tong boroning bapak-bapak di dieu anu parantos yuswana saluhureun abdi pisan, anu pangalaman di alam dunya na parantos seueur pisan, abdi we anu anom keneh kitu tanya. Basa abdi nuju alit keneh kaayaan sekitar, kaayaan alam semesta teh benten jauh benten sinareng ayeuna. Kapungkur mah abdi nuju alit, nuju rada bade pamuda. Aya zaman naon teh ngaranna teh? Telepon aya zaman wartel, warung telepon. Cika zaman ayeuna kaayaanana benten teu aya wartel teh da baroga HP ayeuna mah gitu kan. Terus kapungkur masa tahun 84 kaayaan urang teh, kaayaan zaman teh acan aya listrik ka urang teh, aya ogen listrik teh dina desa geuningan. Dina aki lamun lalajo TV teh ngarariung di hiji bumi, da can usum TV bari TV na oge ku aki sinareng hitam putih. Kumaha aya beuki beh dieu? TV berwarna. Kumaha beuki beh dieu? Make parabola. Kumaha beuki beh dieu? Beda deui we. Aya nama TV na ogen jadi begang gitu kan ya. Tak nya jadi langsing beuki alit. Mata janji Allah dina Al-Qur'an keadaan zaman teh bakal benten Bu. Bakal naon cenah? Benten keayaan orang bakal benten zaman dulu sareng zaman sekarang keadaanana bakal naon deui benten. Mata keadaan zaman dulu, kebiasaan zaman dulu sinareng kebiasaan zaman sekarang moal tiasa sami moal.
Moal tiasa naon cenah? Moal tiasa sami. Tah saur wa ajengan mah sok sanaos sim kuring teu langsung nguping, ieu ge panginten nguping ti guru sim kuring nguping langsung ti mantena. Zaman mah kaayaanana tiasa barubah robah, tapi akidah mah sinarang urusan agama mah teu kenging naon? Teu kenging robah. Matak cek Nabi utlubul ilma walau bisin. Pek neangan ilmu mah kamana-mana oge. Kanu tebih mangga, kanu caket mangga. Bahkan cek Nabi walau bisin sok sanaos neangan ilmu teh ka mana? Ka negeri Cina, padahal kauninga kusadayana mayoritas Cina teh sanes beragama Islam. Tah ilmu di dinya teh sanes ilmu agama maksudna mah. Tapi ilmu anu umum, ilmu tentang kehidupan mangga saur Nabi teh. Bade sakola milarian ilmu tentang teknologi ka Cina mangga. Bade milarian ilmu hoyong tiasa nyieun kapal terbang, pesawat terbang ke negeri anu mangga. Teu naon-naon. Sae bahkan sae pisan. Itu saur Nabi. Ngeun soal akidah mah teu kenging milarian ilmu kanu sanes ahlina. Ayeuna teu kieu we. Lamun ajengan kiai ulama ustad eta ahli naon eta? Ahli ilmu agama. Maka upami aya jalmi anu datang ka ajengan ka ulama ka kiai, eta jalmi teh bade diajar ngabengkel moal nyamung. Dari ulama mah ahli ilmu agama. Bade naon ka dieu teh jang cek ulama teh cek ajengan cek ustad teh bade diajar ngabengkel mobil atuh moal tiasaeun. Da sanes ahlina. Sabalikna si emang eta mah ahli naon? Ngabengkel mobil torojol teh jalmi. Mang abdi bade diajar ngaji, diajar ilmu agama ka emang, bari si emang eta teh lain ahli ilmu agama, sami moal naon? Moal nyambung, janten aya pakanana bagianana masing-masing. Atuh bilih teh mah aya nya ulama ongko nya bisa ngabengkel ongko sae pisan eta mah. Da seueur nu kitu nya zaman ayeuna mah. Matak saur Allah dina Al-Qur'an pas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tah janten kitu weh intina mah saur dina eta ayat keadaan urang bakal robi ngeun nitip kaayaan keimanan sinareng akidah mah teu kenging naon? Teu kenging robi. Kitu weh intina mah. Baheula teu acan rame, teu acan aya listrik, teu acan usum HP Android. Tapi da ayeuna mah naon? Ayeuna usum naon? Usum HP Android. Cike kumaha kangge urang? Ari zaman ayeuna, ari urang misalkeun kebiasaan masih keneh nuturkeun zaman baheula, atuh moal naon urang teh? Moal aya dina kamajuan. Keun weh nu kitu mah teknologi mah naon? Nuturkeun ngeun keimanan ka Allah mah kedah sami ti zaman Nabi
dugi ka kiamat eta teh kitu we iman ka saha mah iman ka Allah mah sifat 20 mah ibadah salat mah kedah kieu teu kenging naon teu kenging robi bilih naudzubillah min dali bilih salatna janten robi pedah zamana parantos maju bilih puasana janten robi pedah zamana parantos maju teu kenging bilih akidahna robi pedah kaayaanana zamana parantos maju teu sapertos kapungkur teu kenging tah panginten sakitu mudah-mudahan urang sadayana sing maju dina sagala rupina amin ya Allah ya robbal alamin maju sagala rupina urang ngadoa ka Allah terakhir dina ieu pangaosan maju dina pembangunanana maju dina sumber daya manusana maju dina ekonomina maju dina moral akhlakna ulah dugi ka ekonomi maju jalan alus misalna teh ari akhlak goreng ngerda moal betah cicing disarakan ogen jalan alus duit loba ngeun hanyakal garoreng akhlak moal bener moal betah da sok geura urang teh loba duit ngeun sekitar urang garoreng akhlak anger moal betah tak sadayana kedah maju amin ya Allah ya rabbal alamin tah panginten sakitu anu